ari urang ngalaksanakeun ibadah teh sanes kangge Allah dan dipiwerang ku Gusti Allah teh jang urang gitu. Punten. Kada apal fungsina ibadah teh. Jami anu ilmuna nabi mah apal Allah miwarang ibadah teh. Kangge naon Allah miwarang ibadah teh? Da sanes kanggo Allah teh ibadah teh. Urang salat Allah teu untung, Allah teu rugi. Urang saum Allah teu untung, Allah teu rugi. Urang bolak-balik ibadah haji, umroh, Allah teu untung. Urang sedekah triliunan, Allah teu untung, Allah teu rugi. Da eta manu Allah sadina oge. Naon kauntungan yang Gusti Allah? Jadi upami urang terang Allah maksudna miwarang ibadah teh lain jang kauntungan Allah. Tapi Allah miwarang ibadah teh jang kauntungan urang. Jang urang. Urang teh sanes ieu hungkul, sadayana jang urang. Jang bararea urang teh. Jadi Allah miwarang ibadah teh jang urang. Fungsina ibadah teh nu mawi hapunten sok bilih urang dina ibadah teu nyaah ka tatangga. Ladang ibadah ngagorengkeun tatangga keneh berarti ilmuna teu napi. Pantes sakedik beres pangaosan ngahina batur. Pantes sakedik beres pangaosan ngabidah-bidahkeun batur. Pantes sakedik jalmian beres pangaosan ngamusrik-musrikeun batur. Justru jalmi akal apal kana ilmuna nu ilmuna nabi mah pan urang teh dititah ibadah teh jang urang. Ngarah bisa ngajaga lisana, ngajaga akhlakna, nganyaang arah tiasa nyaah kabararea. Pan dicontohkeun ku junjunan bujeng-bujeng nyaah ka manusia kasato ge dihargaan kitu nya. Irahamu mamfil ardi yarhamukum mamfis sama. Pikanya ku anjeun nu aya di bumi maka bakal mikanya anu di langit. Alam dipikanya ulah ditogaran wale ulah naon ulah ditebangan wae eta teh naon mikanya Allah eta teh. Mun teh masa satoan ulah dihinakeun ulah diburuan wae mikanya eta teh. Irhamu mamfil ardi yarhamukum mamfis sama. Mikanya nu di bumi ibu mun teh mah ngukut hayam diparaban ku urang. Nyaah eta teh ka hayam nyaah eta teh Allah bakal nyaah. Mun teh mah hayam teh diparaban ku urang dikancarkeun medorakan teu doraka eta teh. Keur mah dipasihan pahala di dunia bisa dijual. Jeung gadua pahala ti Gusti Allah. Naon? Ngukut makhluk Allah diparaban ku urang, hayam urang teh teu piranya ngurus hayam. Padahal aya pahalana eta teh. Keur mah tiasa diical, jeung hayam eta tiasa dipeuncit ku urang ge ngamikanya ka makhluk Allah. Mata kade mun teh mah aya hayam tong dibaledog. Ieu mah ngukut hayam macokan pare batur meri asupana kana sah batur baledog sia. Eta meri saha cenah entong saha asupana ka galeng gitu. Abong teu diwarah cenah ieu. Jadi belagu pisan entong teh. Nyebutkeun belagu ge tah entong iraha entong sakolana. Kadang-kadang sapertos kitu. Jadi punten Bu,